A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ari surah Al-Baqarah madaniyatun eta anu bangsa Madinah. Wa ayatuha sareng ari pirang-pirang ayatna surat Al-Baqarah miatani eta 200. Wasitun sareng genep. Au sab'un atanapi 7 wa tamanuna sareng 80. Naunana ayatan ayatna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu surah Al-Baqarah bari nanyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparina nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Alif Lam Mim. Allahu ari Gusti Allah a'lamu eta anu maha uninga bimuradihi ku anu dimaksad ku Gusti Allah bidzalika ku itu alif lam mim. Dzalikal kitabu ari itu kitab ai hadzal kitabu tegasna ari ieu kitab alladzi anu yaqra'u maca hu kana itu alladzi sa Muhammadun kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba eta teu aya karagu-raguan la syakka tegasna teu aya karagu-raguan fihi dina itu kitab annahu kana sayaktosna itu kitab min indillahi eta tetep ti sandingan Allah. Wa jumlatun nafi sareng ari jumlah nafi nyatana la raiba fi khobarun eta janten khobar mubtada'uhu nu ari mubtadana itu khobar dzalika eta lafad dzalika wal isyaratu sareng ari ngisarahan bihi ku itu lafad dzalika li ta'dimi eta tetep karna ngagungkeun. Hudan tur eta petunjuk khobaru tsanin ari hudan eta janten khobar anu kadua ai hadin tegasna anu nuduhkeun lil muttaqina pikeun pirang-pirang jalma anu tarakwa as-sairina anu jara di kabeh ila taqwa kana taqwa bimtithalil awamiri ku ngalaksanakeun kana pirang-pirang perintah Allah wajtinabin nawahi sareng ku ngajauhan kana pirang-pirang larangan Allah litiqaihim karna narima karaksana itu muttaqin bidzalika ku itu madkur min imtithalil awamiri wajtinabin nawahi annaro kana neraka alladzina jalma-jalma yu'minuna ngimankeun itu ladzina yusaddiquna tegasna ngabenerkeun itu ladzina bil ghaibi kana perkara ghaib bima tegasna perkara goba ghaib itu ma anhum ti itu ladzina yu'minuna minal ba'thi nyatana hari kebangkitan wal jannati sareng surga wan nari sareng neraka wa yuqimuna sareng ngadegkeun itu ladzina yu'minuna as-sholata kana salat ayatuna tegasna ngerjakeun itu ladzina yu'minuna biha kana salat bihuquqiha sarta pirang-pirang hakna salat wa mimma sareng tina perkara rozakna parantos ngarizkian kami nu agung hum ka itu ladzina yu'minuna ataina tegasna masihan kami nu agung hum ka itu ladzina yu'minuna yungfikuna ngainfaqkeun itu ladzina yu'minuna fi ta'atillahi dina jalan taat ka Allah walladzina sareng jalma-jalma yu'minuna ngimankeun itu ladzina bima kana perkara ungzila di parantos diturunkeun itu ma ilaika ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayil Qur'ani tegasna Al-Qur'an wa ma sareng perkara ungzila parantos diturunkeun itu ma min qablika ti satacan anjeun ayil Taurati tegasna kitab Taurah wal Injili sareng kitab Injil wa ghairihima sareng salianti itu Taurah jeung Injil wabil akhirati sareng kana akhirat hum ari itu ladzina yu'minuna yuqinuna eta ngarayakinkeun kabeh ya'lamuna tegasna ngayakinkeun kabeh ulaikal mausufuna tuh ari itu pirang-pirang jalma nu disipatan kabeh bima ku perkara dzukira parantos dicarioskeun itu ma ala hudan eta tetep atas petunjuk mir rabbihim ti pangeranana itu ladzina yu'minuna wa ulaika sareng ari itu ladzina yu'minuna hum eta ari itu ladzina yu'minuna al muflihuna eta pirang-pirang jalmi anu bagja kabeh al faizuna tegasna nu bagja kabeh bil jannati kusabab dilebetkeun ka surga annajuna tur anu salamet kabeh minan nari tina siksa neraka
Innaladina sayaktosna jalma-jalma kafaru parantos kalupur itu ladina ka Abi Jahlin ari contona eta tetep sapertoskeun Abu Jahal wa Abi Lahabin sareng sapertoskeun Abu Lahab wa nahwihima sareng sabangsana itu Abu Jahal jeung Abu Lahab sawaun eta sarua bae alaihim atas itu ladina angdarta naha ari nyingsieunan anjeun Muhammad hum ka itu ladina kafaru bitahqiqil hamzataini kalawan dinyatakeun hamzah dua wa ibdali tsaniyati sareng nukerkeun hamzah nu kadua alifan kana alif wa tasiliha sareng ngentengkeun kana itu alif wa idkhali alifin sareng ngasupkeun kana alif bainal musahalati di antara harap anu dientengkeun wal ukhra sareng anu sejen wa tarkihi sareng tinggalna itu tasil amlam tungdir atanapi teu nyingsieunan anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum kaitul ladzina kafaru la yu'minuna eta tengimankeun itu ladzina kafaru li ilmillahi karena maha uningana Allah minhum titul ladzina kafaru dzalika kana itu adamul iman fala tatma mangka ulah ngarep-ngarep anjeun fi imanihim dina imana itu ladzina kafaru wal ingdaru sareng ari ingdar nyingsieunan i'lamun eta merenyaho ma takhwifin sartana nyingsieunan khotama ngecap saha Allahu Gusti Allah ala qulubihim atas pirang-pirang hatena itu ladzina kafaru toba'a tegasna ngecap Allah alaiha atas itu qulub wastauthaqa sareng narima pasti itu adamul iman fala yadkhulu mangka moal asub hakana itu qulub naun khairun kasayan wa ala sam'ihim sareng atas pangdengena itu ladzina kafaru ay mawadi'ahu tegasna pirang-pirang tempatna itu sama fala yang tafiuna mangka teu narima manfaat itu ladzina kafaru bima kupur perkara yasmauna ngadarengekeun itu ladzina kafaru hu kana itu ma minal haqqi nyatana hak wa ala absarihim sareng eta tetep atas pirang-pirang paneuleuna itu ladzina kafaru gisyawatun ari panutup gitaun tegasna panutup wala yubsiruna mangka moal nareuleu itu ladzina kafaru al haqqo kana hak walahum sang eta tetep atas itu ladzina kafaru adzabun ari adab azimun anu pohara pawiyun tegasna anu kuat daimun tur anu langgeng wa nazala sareng nurunkeun Allah fil munafiqina dina tingkahna pirang-pirang jalma munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin kana dauhan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin wa minan nasi sareng eta tetep ti sebagian manusia man ari jalma yaqulu ngomong itu man amanna billahi wal yaumil akhir kana lapad anu neme amana iman abdi sadaya billahi ka Gusti Allah wa bil yaumil akhir sareng kana poe akhir ay yaumul kiamati tegasna poenan kiamah liannahu kana saektosna itu yaumul kiamah akhirul ayami eta anu akhir tina pirang-pirang poe wa mahum sareng henteu ari itu mayakul bimuminina eta anu ariman kabeh ru'ya diraksa fihi dina itu wa ma hum bimu'minin naon makna maknana man wa fi dhamiri yaqulu sareng diraksa dina dhamir yaqulu non labduha lapadna itu man janten dina lapad wa ma hum bimu'minin dhamir hum kembalina kana man cuman nu diraksa dina dhamir hum mah maknana man nyaeta jama anapun dina lapad yaqulu mah anu diraksa teh lapad naman nyata mufrad yukhadiuna naripu itu mayakul Allah ka Gusti Allah walladzina sareng kajalma-jalma amanu parantos ariman itu ladzina biidhari khilafima ku nembrakeun kana nyulayaanna perkara abdonu geus nyarumputkeun itu mayakul hu kana itu umma minal kufri nyatana kakufuran liadfa'u kana yen supaya nyegah itu mayakul anhum tiladina amanu ahkamahu kana pirang-pirang hukum Allah ad-dunyawiyata anu bangsa duniawi wa ma yakdauna jeung teu naripu itu mayakul illa angpusahum angin kana pirang-pirang dirina itu mayakul lianna wabala khidaihim kana sayaktosna balukar tipuanana itu mayakul rojiun eta anu kembali ilahim ka itu mayakul fayabtadihuna mangka bakal kawirangan itu mayakul fid dunya di dunia bitla illahi ku mesihan terangna Allah nabiyahu ka nabina Allah
alama atas perkara abdonu nyarumputkeun itu mayakul hu kana emak wa yuaqabuna jeung bakal disiksa itu mayakul fil akhirati di akhirat wa ma yash'uruna jeung teu arapaleun itu mayakul ya'lamuna tegasna teu arapaleun itu mayakul anna khida'ahum kana sayaktosna balu kartipuana itu mayakul li anfusihim eta tetep ka pirang-pirang dirina itu mayakul wal mukhada'atu sareng ari mukhada'ah hunna di dieu min wahidin eta tetep tina ti anu saurang kaqabtul laso ari contona eta tetep sapertoskeun aqabtul laso aqabtu ngahukum abdi allaso kahiji bangsa wa dzikrullahi sareng ari nyarioskeun kana lapad Allah fiha dina itu mukhada'ah tahsinun eta aya tahsin nyaekeun tawa bare tahsin wa fi qiraatin sareng dicarioskeun dina hiji qiraat non wa ma yukhaddiuna lapad wa ma yukhaddiun fi qulubihim eta tetep di jero pirang-pirang hatena mayakul maradun ari panyakit syakun tegasna ragu-ragu wanifakun sareng kamunafekan bahwa mangka ari itu marad min syakin wanifak yumridu eta ngageringkeun itu marad kulubahum kana pirang-pirang hatena mayakul hayu dhaifu tegasna ngalemahkeun itu marad hakana itu kulub pasada mangka nambahan hum ka itu mayakul saha Allahu Gusti Allah maradon kana panyakit bima ku perkara angzala nurunkeun Allah hu kana itu ma minal qur'ani nyatana al-Qur'an likufrihim karena kupurna itu mayakul bihi kana Qur'an walahum sarang eta tetep pikeun itu mayakul adzabun ari adab alimun anu pedih mu'limun tegasna anu medihkeun bima kusabab perkara kanu parantos bukti itu mayakul yakdibuna eta barohong itu mayakul bitasdidi kalawan ditasdidan ay nabi Allahi tegasna ka nabina Allah wa bitakhfifi sareng di takhfif dientengkeun ay fi qaulihim tegasna dina obrolanna itu mayakul amanna lapad amanna janten lapad yakdzibun tiasa dibaca ditasdidan dibaca yukadzibun lamun ditasdidan yukadzibun maka tafsiranana teh yukadzibuna nabiyallahi ngabarohongkeun ka nabina Allah lamun dibaca takhfif dibaca yakdzibun takdirna teh yakdzibuna fi qaulihim amanna yakdzibuna barohong itu mayakul fi qaulihim dina obrolana mayakul amanna tegasna lapad amanna billahi wa yaumil akhiri. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab.